Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wilujeng tepang deui sahabat-sahabat sadayana. Mangga urang sami-sami neraskeun hanca. Dina ieu waktos bade neraskeun kitab Ihya Ulumuddin. Boh bilih mah sahabat-sahabat sadayana anu kalangkung tiasa ditinggalan deui nya video-video simabdi anu kapengker tingawitan Ihya Ulumuddin mukadimah hiji juga seterusna. Hatur nuhun kanu parantos subscribe. Jazakumullahu khairan katsiran. Tong hilap di share. Boh bilih mah aya pertarosan diantos komenanana tiasa komen. Mangga urang sami-sami kawitan siapkeun kitabna pulpena. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mangga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad tu'rafu jeung terkadang dikanyahokeun opo padilatu syai'i kaunggulan perkara, padilah perkara aidon deui bisarapi samrotihi ku mulia buahna ieu syai'. Terkadang dikanyahokeun unggulna perkara teh dikanyahokeunna teh lain ku eta perkara tapi ku buahna. Waqad arabta jeung teman-teman geus nyaho anjeun. Urang teu nyaho bon, hoyong nyaho unggulna ilmu teh teu nyaho ningali ilmuna mah. Wa tingali atuh buahna cik Imam Ghazali. Sebab dikanyahokeun unggulna perkara teh deui ku mulia buahna. Waqad arabta jeung teman-teman geus uninga anjeun ana samratal ilmi kana sarasna buahna ilmu iku al-qurbu deukeut min rabbil alamin ti Allah nu ngurus sakabeh alam. Maksudna ku ilmu agamanya. Nah, ku ilmu mah ku jenisna ilmu bisa deukeut panjalmi. Wal iltihaku jeung bisa tepi diupukil malaikati kana luhurna pirang-pirang malaikat. Kana luhur-luhurna pirang-pirang malaikat. Wa muqaranatul malail a'la sareng ngabarengan kana golongan anu laluhur. Hada ari ieu buah ilmu deukeut ka Allah bisa tepi kana luhurna malaikat jeung bisa ngabarengan golongan anu laluhur iku fil akhirati di alam akhirat. Eta di alam akhirat. Wa amma pidunya jeung anapun ari buah ilmu pidunya di alam dunya iku pal iju mangka agung. Boga ilmu pan agung. Wal waqaru jeung terhormat. Wa nupudul hukmi jeung lulusna hukum alal muluki ka pirang-pirang raja. Boga ilmu mah pan bisa nganasehatan raja. Bisa merentah ka raja ge pan anu loba ilmu mah. Lulusna hukum alal muluk teh digugu ku raja. Pendapat nu boga ilmu. Walujumul ihtirami jeung tetepna kamuliaan pitibai dina naluri, dina watekna teh nu boga ilmu mah tetep kamuliaan. Hatta ina agbiya aturki sehingga sararesna watek lembah lembutna orang Turki wa ajlapal arabi jeung watek kerasna pirang-pirang golongan Arab iku yuso dipuna meneran ye bangsa Turki bangsa Arab tobahum kana watek-watekna ye bangsa Turki jeung bangsa Arab majbulatan bari anu ditarik
majmulatan bari anu ditundukkeun ditarik dijadikeun watak majmulatan bari dijadikeun watak alatau kiri kana ngamulyakeun lisuyu hihim ka pirang-pirang golongan kolotna ti itu golongan Turki jeung Arab. Nah seperti orang Turki watakna lemah lembut pasti ka kolot mangamulyakeun. Sabab nyaksi bahwa di kolot aya loba ilmu, loba luang pangalaman. Orang Arab keras, golongan keras orang Arab anger kanu pangkolotna mah bakal ngamulyakeun da geus kitu nalurina pan. Da di kolot pan loba kanyahona. Lihtisasihim karena katang tuanana karena narima tangtuna yesuyu imaji di ilmin ku sabab tambahna ilmu mustapadin anu dicokot ya ilmu teh ala paedah minat tajribati tina percobaan tina pangalaman tina luang bal bahimatu balik ta arisato bitabiha ku watakna bahimah ikutu kiru ngamulyakeun ieu bahimah al insana ka manusia lisunguriha karena nyahona ieu bahimah bitamyijil insani ku bedana ieu insan bikamalin kalawan boga kasampurnaan mujawijin anu ngaliwat ieu insan teh lidarajatiha kana darajatna itu bahimah sehingga pan sato oge ku nalurina ngamulyakeun ka insan mah da nyahon sato teh di insan mah pan aya beda ku sawe kasampurna aya leuwih pan dina ilmuna dina kanyahona eta boga akagoriji teh nya dina insan tak eueuh sato jago eueuh sato galak sato kumaha bisa nurut ku insan hadihi ari ieu padilah ilmu teh iku padilatul ilmi padilah ilmu mutlaqon bari mutlak dimutlakeun tama maksudna teu diperinci sumatah talipu teu dibandingkeun jeung nu sajean dibandingkeun jeung teu dibandingkeun ge mutlak we unggul ilmu sumatah talipu mangka tuluy narima beda opo al ulumu pirang-pirang ilmu tuluy beda-beda ilmu teh kama seperti perkara sayati nu bakal datang opo bayanuhu pepertelan ieu mah ke bakal dipetakeun mujali beda-beda ilmu teh watatapawatu jeung jadi beda-beda jeung jadi beda-beda lamu halata teu mangmang deui teu mustahil teu mangmang deui opo pado iluha pirang-pirang kautamaan ieu ulum bitapawutiha kusabab beda-bedana ieu ulum jadi beda-beda ilmu teh di mana beda-beda ilmu atuh beda-beda padilahna ge kautamaanna kaunggulanana wa ama dina ilmu agama pan beda-bedanya berarti beda-beda kautamaanna yang kudunya sami pan wa ama padilatu talimi jeung anapun ari kaunggulan ngawuruk wa ta'alumi jeung ngaji iku padohiratun mangka eta geus dohir nimatina perkara dakarnahu anu geus nutur kami cek mujali kana ieu mah padilah talim jeung ta'alum nyata padilah ngawuruk jeung ngaji geus dohir panti prioritas ditutur ge mujali Painal ilma naon padilah talim jeung ta'alum geus dohir geus ditutur teh Painal ilma kulantaran sarasna ilmu idakana iku idakana di mana aya ye ilmu iku abdalal umuri pang utamana pirang-pirang perkara kana mangka aya jawab ida kana mangka aya opo ta'allumuhu belajarna kana ilmu iku tolaban nyupri lil abdoli kanu leuwih utama ulang neangan ilmu teh neangan kanu leuwih utama pakana mangka aya opo ta'limuhu ngawurukeun ieu ilmu iku ibadatan mere paham lil abdoli kanu leuwih utama jadi urang ngawurukeun ilmu teh ngawurukeun leuwih utama mere paham leuwih utama wabayanuhu jeung ari papertelan ilmu iku anama qasidal khalqi sararasna pirang-pirang anu disijakul makhluk iku majmu'atun anu dikumpulkeun pidini dina masalah agama pidini dina agama wadunya jeung dunya senap sarara papertelan ilmu teh
eta saresna anu pirang-pirang nu sijaku makhluk teh dikumpulkeun dina akhirat jeung dunya. Maksudna hayang bagja deung bagja dunya, bagja akhirat jeung dunya. Eta ilmu agama, ilmu dunya, ilmu akhirat, ilmu dunya. Hayang bagja akhirat, hayang bagja dunya. Walani doma jeung moal bisa teratur lidini kanggo agama ila bini domi dunya angin kusabab teraturna dunya paina dunya kulantaran saresna dunya iku majroatun jadi pepelakan lil akhiri kanggo akhirat wahia jeung ari dunya iku al alatu jadi alat al musilatu anu nepikeun ilallahi ka Gusti Allah aja anu maha gagah Allah wajalla jeung maha agung Allah ilmu dunya teh jadi alat anu nepikeun ka Allah liman kanggo jalma itahodaha anu ngajadikeun iman kana dunya alatan kana jadi alat wa manjilan jeung kana jadi tempat singgah. Jadi tempat orang singgah dunya teh da tempat orang nu asli mah akhirat. Jadi dunya mangasa ukur panyabaan, mangasa ukur jalan dunya. Talamun dunya dijieun alat dipake urang nulungan agama Allah, ditasarufkeun dina jalan dipikaridho ku Allah. Paningali urang teh akhirat we, ada dunya mangasa ukur nyimpang. Ke zaman nu kitu dunya teh bakal bisa nepikeun ka Allah jeung ka bagjan akhirat. La liman lain kanggo jalma, la liman sanes kanggo jalma yatahiduha anu ngajadikeun iman kana dunya mustaqoron kana jadi tempat cicing wawatonan jeung kana jadi lemur beda yang jamin ngajadikeun dunya teh tempat cicing lemur tujuanana dunya teh mau ada ibadah temennya teringat ke akhirat mau tu iman ka Allah dunya we tujuan teh tama dunya teh mau jadi alat kanggo jadi kabagjaan akhirat atau tepi ka Allah mau jadi alat mau jadi pepelakan akhirat teh walaesa jeung henteu aya kalakuan jeung tingkah iku yang tadimu bisa teratur bisa kasusun bisa teratur opo amru dunya urusan dunya ila bi amalil adamiyin angingku pirang-pirang amal bangsa Adam wa amalihim jeung ku pirang-pirang pagawean ieu ila bi amali adamiyin angingku pirang-pirang pagawean bangsa Adam wa amaluhum jeung ari pirang-pirang pada melan bangsa Adam wahirpuhum jeung aktivitas bangsa Adam wasona'atuhum jeung pirang-pirang saminya pada melan pekerjaan sona'ah teh sona'ah wasona'atuhum jeung pirang-pirang gawe na bangsa Adam amalna aktivitasna gawe bangsa Adam ikutan hasiru narima kabagi ye pagawean bangsa Adam pisalasati aksamin dina tilu pirang-pirang bagian aduha ari kahijina ieu nu tilu bagian teh pagawean bangsa Adam teh iku usulun aya anu pirang-pirang asal la qawama lil alami dunaha wa hiya arba'atun wallahu a'lam. Kita teruskan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa hidayah amin. Alhamdulillahirabbil alamin.